sadayana tepang di sim kuringnya mengadai dina acara ngaronda ngabuat obrolan budaya Sundanya. Asa sarpinya. Kemarin ayo tuh Biasakan ari tos hujan mah nya, kitu tos hujan mah. Tah kitu. Tariris. Tapi damang modanya. Alhamdulillah. Kang Ayang, alhamdulillah sampingnya gitu. Lain ya teh asal jadi pilot kayaknya tuh. Biasa ya saya pergi sadayana menuju dalam perbaikan gitu ya. Mau di helm biasa namanya gitu ya. Kang Ayang apa Kang Ayang? Alhamdulillah. Aduh. Aya di ditu duduk kuy. Sepadas naon Kang Ayang? Hah? Sepadas naon teh? Eta tadi si Abah sana panas tiris. Panas di Oh nyimpan duduk kuy tadi teh. kudu ngarujak dulu poe. Pahlawan di sadayana simpulkeun DP hormat dina wengi ayeuna nyaeta wengi sarasanya mulai Kang Ayang. Wengi satepang di acara ngaronda ngamuar obrolan budaya Sunda. Ai koprok mah kudu juga. Karat serang lamo. Karat selang. Nah, poinnya pergi sadayana tepang di simpulkeun acara ngaronda dan malam Selasa ieu teh episode ke 41 teu karaos. Geus leubet ini. Teu karaos urang teh ieu teh dina episode ke 41. Oh nya. Da panginten ngeureuyeuh we urang mah nya kitu eta ngeureuyeuh nikah sok sanajan. Bari pateuh. Dah. Yang penting mah urang mah berkarya we Kang Pai. Nah, nu penting mah berkarya urang mah adanya gitu. Urang berbagi. Kapan ayeuna mah berbagi teh teu kudu duit jeung kudu hareup bae. Berbagi informasi. Wah, berbagi ilmu. Nah, eta poinnya mata pointen urang di dieu teh dina acara ngaronda teh ngaguar obrolan budaya Sunda teh urang saling berbagi. Nah, Aya hiji deui Kang Pai. naon tah? Berbagi kahayang. Wah, nya. Atuh cenah hoyong naon pergi sadayana ngaronda atuh kantun komen we gitu. Kali-kali atuh cenah ang ieu ngabahas tema kuliner Sunda gitu. Atuh napi naon? Nasi goreng tangtos nyaurkeun ka tim kreatifnya gitu eta. Tah pagi sadayana pangintan satu acana ieu acara ngaronda teh urang dikawitannya ieu teh sok sanaos pangintan sering tapi sim kuring teh teras-terasan. Bagikeun wae. Ieu naon teh acara ngaronda ieu dina Facebook-na Kang Er kantana nu parantos marancoma. Sok bagikeun. Bagikeun. Kenging ulah sieun. Aya 2 truk deui. Ulah sieun tenang. Terus palanya di mana? Jadi palanya 2 truk jeung si emak. Wah, eta dua tracknya. Tah panginten pergi sadayana mangga dibagikeun. Mancowe nya alhamdulillah atunya gitu. Tah panginten bagikeun wae caption mah macam-macam kayaknya muncul udah ieu mah caption. Allah. Muncul si amu mah naon teh nya. Tah bagikeun wae diklik bagikeun mangga eta mah diketik contoh seperti sim kuring di dieu. Hayu ngaronda. Ulah ngipir. Ayo ngaronda contoh Kang Ayang mah contoh naon? Nah, ayo urang ngaronda we cenah kitu katanya. Ambu mah benten. Naon cenah? Ambu mah ngaronda ngaguar obrolan budaya Sunda ngahudangkeun anak teh. Kade. Ngudangkeun ke sare kade. Ngahudangkeun jati diri ngopi hari di Nawan Cikiwari. Ngudangkeun jati diri anu Di hari di Nawan Cikiwari. tuh siapa mah dina kituna masuk alus eta teh sambu teh. Teh eta pergi sadayana saatosna panginten dibagikeun nya. Samu rada metekar. Tekar atuh mah. Motokan tekar. Tau mah Hah? nya kitu. Tekar teh montok dan tekar cenah kitu nya. Tah saatosna pergi sadayana ieu dibagikeun mangga kantun mancok we sareng memberikan komentar-komentar positif utawi namanya komentar-komentar anu ngabangun kana ieu acara ngaronda kitu nya. Kiri. Iya. Lain Kang Ayang di katulan sampai krahem itu nya katanya. Terus sambil tak pergi sadayana. Oke, pergi sadayana lah ya oke sagalanya. Jadi jara radi Hari eta melatoge arah oke. hari oke teh jadi eta teh. Melakacang ya oke. Melakacang karaoke-nya. Tah pergi sadayana sakitunya buka teh sim kuringnya katanya. Adina ayeuna cenah ngabahas naon cenah ngaronda wengi ayeuna teh. Kalem atuh. Kan teme sim kuring teh nya gitu. Ayeuna mah urang radi sauran heula. Karesan pangitan ieu teh hansip teh keur teu daman. Cenah ngegerung wae ceulina teh. Ya truk Bukan truk bukan kitu eta.
Pama di abi aya londongna Naon? linggis. Dirojoknya punya. Teruskeun we. Nah, tadi teh pangetan bintang sema eta nepi bintang tamu kalarasan kahujanan setiap tadi mata mudah-mudahan tamalang kemis biasanya gitu ngayang etanya. Ayeuna tadi teh sim kuring teh pernah sareng rencangan kapungkur. Gitu. Musim kuring mungkung we mana teh. Oh, euy. Ka ditu jadi katongo ka dieu ngarona cenah gitu. Dan musim kuring disimpan di dapur. Kadi ya garis sana. Mananya tadi teh? Kang. Dia. Kadi ya garisnya orang ngaronan. Ngalamun wae teh kan tahu kan. Dua kutut gitu tuh. Oh, tedamangnya. Bah, jaka semua peso. Itu nyamuk. Kapan mau hari? Maklum lah zaman itu. Maklumnya. Sanes tadi itu dari ke mana? Tadi teh amang teh. Balik kana serepet ojek. Tadinya. Senang balik ke mana senang amang teh huyung teh. Senang balik ke jaga sing teh itu. Menjaga. Jaga mana sih eta sing teh kan. Eta sing da ibu dokter. Ayo cenah tuh jaga paton mana ditumpakan iku mang teh. Waktunya. Sing alhamdulillah. Pantasan wehna ngorona atuh, Pak. Beratun. Sing maaf nu asih sing ka. Alhamdulillah nya. Kunaon eta teh nya? Eta teh kunaon? Kan dibeukeut aku sarungnya mah jadi. Eta geuring nya. Teu da nu geuring mah ceuli. Oh. Eta naon? Hasil jangan. Oh, has. Kapan ai ceuli mah teu kaciri nyeri. Iya, gitu. Ngarakat ciri benernya. Pan kubatur teh beureum ongkos cenah geuring teh keur lempangan. Nah, itu. Dibeungeut we. Aya tadanan. Meh jiga Ingat katanya. ingat mau aja enggak pokok. Kumaha? Nanya ka jelema. Ka jelema nanya adanya. Nya. Mang jeung teh cageun. Alhamdulillah hasilnya main mah gedenya na lempangan wae. Nya ulah lempang da anu lempangan emang nu ge mah ceuk gitu. Alhamdulillahnya. Kan cari opsi sana ka itu. Mantosan dan mani bela kambang teh yang mantosan di kahujanan. Nya anjing hujanan ini teh. Apa saya bubut mang 5 panjang gitu teh. Pada ngopi cenah moal mangnya moal cing teh. Nah, orang tujuan amuan naon sih kayak Sanes nami teh kieu teh kurang ngawarkeun ka pamirsa teh. Kapunten pancen ieu teu damang. Gara-gara cangan sim kuring atuh make ngakunya geus tah ieu hancur teh gitu. Kan kalersan atau bubar gitu eta. Tos lalangong gitu nya. tadi teh naon mah dibagi-bagikeun kitu naon. Facebook. Eta ieu mah kana dibagikeun terancingos we coy. Karena mau bagi teh rencana sama dasar terkenal. Ai kana babagi. Pentingnya. Penting. Mata kudu diubaran ke ceuli teh bisi teu kadek. Bisi teh kapanggil. Gitu mau dipanggil. Bisi teh kadengenya. Dipanggil, "Maya ka dieu mana duit." Kayak teh kadang mau panepe wae. Ya, mata penting ai cepil. Penting mata kurang teh ada kesehatan macam. Teu sabaraha tapi ah manfaatna aja. Eta mata cek agama teh aya mah ya. Nya. Mah kaget aya ya. Kumaha Ibtanim homsan qobla homsin. Eta cek ajengan eta teh. Jadi eta teh mangpaatkeun 5 perkara saacan datang 5 perkara. Salah sahijina teh pake kesehatan saacan datang gering. Itu. Kalau aku mangnya eta teh. Mang gaduh sirah ieu titi leutik ketika ieu. Karasaan teh geus gering we bukan sirah. Ya. Nah itu cager mah. Nah, sirah we mang teh. Ieu teh keur gering mang teh ya. Mata karasanya. Karasa boga sampean teh karasa teh geus nyeri. Eta laras pisan. Saya boga ceuli, karasa ayo ada boga ceuli teh. Sabar geus nyeri gitu. Mata jelema mah bisi poho. Mata lamun ku Gusti dibere kasakit teh eta teh Gusti teh inget teh. Ingeteun. Gitu nyaaheun. Manfaatkeun cenah ceuli ti urang gitu. Lalu mau dipake capek krahe. Kitu nya. Ulah lebih kan. Ulah kasih ambu atuh. Kumaha sih? Kasih ambu mah aduh. Ai kamari mah neng ngolah di dieu jelema soreha mah. Si ambu mah lain. Solehin. Jadi namanya ambu solihin. awas si ambu tah.
Pek, siap pek, ngomongkeun. Iya. Kae Oh, iya TB anugerah nuju nonton. Wah. Alhamdulillahnya aduh ya TB Tadi anugerah. yang kieu. Alhamdulillah ditonton kayaknya. Aduh, mantap kurang di kudu daya ditonton. Waduh, Kurang di gitu. kudu kita nontonnya. Nah, ya, Kayaknya. nah. aya ieu Kang Opa, aya Pak Cecep Rahmat. Allah ya Pak Cecep Rahmat Di Hidayat. mana yang itu? Pak Cecep Rahmat teh ti Mangurja eta teh Mangurja. di pondok pesantren Nurul Ihsan. Aku itu namanya Kak Cecep Rahmatnya. Bukan gitu ya banyak. Wilujeng mancunya gitu. Aya Kang Farhanuddin. Olah Farhanudinnya. Tapi ini Farhanudin. oh, udah malu, Lain. malu ya. Malum. Aikan. Ya, aikan ngaranjeun pelajaran mah kitu. Oh iya. Sampai Kada ada hese. tapi nggak ada yang sumbangan banyak. Ayo. Enggak ada kudun. Mancing. Gak ada dasarnya nggak buru ya. Batang Cabe teh kieu, cabe teh kieu. Oh iya tuang lah. Di mana? Kamu diudangkan mau saya ya udang. Iya ceri-ceri gitu. Jadi alasannya terlalu banyak. Coba, wilujeng mancanya Pak Cecep Rahmat kita sareng Kang Ikeu ti TB anu tagnya. Aya oge Wadewo. Aya wadewo. Wilujeng wengi sareng Teh Yati Pangpayuna. Tiap ada ayah we manco we Ayeuna waduh. mah bakat kucing. Iya, dan- Sebenarnya mah eta teh orang Jawa. Kamu jawab. Orang Jawa Orang Kudus, Orang Kudus dengaranna ge eta teh. Dewo Sukmoro Dewo. Sukmoro Dewo ngaranna teh. Ada Cabe teh teh. Sukmoro Dewo teh jadi suka moro. Wah, anjing teh wah. Sukmoro Dewo teh. Suka Di moro. ditu. Cabe teh kieu. Wah ganti atuh geus di Jawa Barat mah cabe teh Sukmara Dewa eta ngaran mah pamere ti ieu. Ya, saya teman-teman Ah. Pamari abi jang. Kumaha? Ngaran teh ya, Pak. Pan mate masih permen diri gentos cenah. Bang Ahmad bergeringan wae ya. Ya cenah mah mah kitu. Udah diganti ngaran ti. Ririgit. Lain teh jang. Artina diganti kuno alus teh kalakang. Riring. Oh, nya pada eta teh jang reaksi jang. Reaksi. Reaksi teh. Nah, kayak itu nanti bakal Halus. bakal awon gitu. Eta teh adaptasi heula ngaran teh nya gitu. Aya kaopa ya? Iya. Aya di Teh Nur Aini wilujeng wengi. Aya Teh Nur Aini. teh Nur Aininya. Eta duka eta di mana? Aduh kata. Sa eta teh. Ampun teh, Upami Nanda. urang teu acan kenal eta teh pendatang baru. Mitra Eng. Mitra Enggal. Itu misalnya Mitra Cai kan ya? Mitra Enggal. Mitra teh Nur Aini. Teh nu ini di mana ayana. Itu jeung manconya kitu etanya. Aya Kang Raden Arif di Wah, Malaysia. eta langsung. Biasana nonton teh di tengah-tengah. Tidaknya nama amu tuh poin itu di tengah teh jang. Top dek. Mendingan di tengahnya. Aya Kang Aldi Kang Aldi. wilujeng wengi. Aldi. Dulu jeung eta Mitra Enggal ta. Kapungkur mah Mitra Cai. Mitra Enggal, wargi ngarona Enggalnya gitu eta. Ya pakai si hujan teh alhamdulillah jang. Ayeuna teh ngaguguluk kesik mang teh. Aduh. Guluk batu. Bari ada mah gula jeung gula pasir. Dulu sedikit di bulan batu. Jadi kalau rasa kapan air hujan mah sok nyanak paralit nya batu di kepalanya. Dari kopi nu atau di dapur aku sih. Aya Kang Budi Rahmat. Wah, Kang Budi Rahmat. Dia teh serepet ojek. Serepet ojek. Apa eta mah serepet ojek eta mah. Ojek. Jadi si cak-cak teh ai. Kalau kita dikira Baikkan sering mas serepet rel kereta. kami teh kieu, kamu sekali-kali untuk masuk ke studio sambil teh. Rancangan sekolah jangan pukul. Eta teh nya. Kamu di mana teh? Pang pinter nangan pantolon aja. Bangor ya teh. Tapi halus kapake we ku guru. Ini nama- Budi. nama- Gitu eta. Kok kiri buli gira ada teman nama aja. Gara-gara naik yang benderanya. Ya, itu aduh ya. Aduh ya. Berasa nggak tadi Biasa Kang Haji Awang. Kang Haji Awal. Tah, Kang Haji Awal. Mah tos kalelet. Oh. Kudu wargi ngarona Enggal. Teh mah Kang Haji Awang badana teh ti pangpayun aja awalna. Tapi kumat manuman cokang kali nanti ya. Malminan Kayak deh. main mah digentos ya ku Pak Haji Akhir.
si Ahirudin. Ulah. Ulah pakai ngaran mah pamere. Oh, pamere. Sok sanaos disimpen di awal, di tengah, di akhir, tetep maneh makan awal gitu. Ibaratkeun kieu Jang. Kacang pendek jeung kacang panjang ya. Kacang panjang diteukeun kan tetep geus pendek ke kacang panjang. Itu tanya tanya. Nami mah teh sepuh ulah digetot-getot. Laras. Ulah mesin pejet oge ulah. Kang Matein rancaike. Oh, tadi gitu aja. Alhamdulillah. Pos Pos dastar ya mah. sareng bolu kukus. Teresti Agung disiap. Teresti Agung, teras. Sareng Teresti Alit. Teresti Alit. Eta ada alit. Gentetan. Adi lancah eta Adi lancah. Tungguan teu aya resti penengah gitu ya. Asli sedang ya. Alhamdulillah kepada Mang Neng ya lu. Ojang, Mang Deong. Mang Deo. Juragan Pak. Mas Bako. Dah udah di kamar mana? Baling segit aja. Aduh. Ya. Emot aja. Hadiah ke Mang Deong ceng dia. Aja dia lu ya. Gila kadorot tuh. Dorot aja. Ojang, Kang Kang Dadan Sundani di Surabaya. Kang Dadang Sundani Surabaya. Teras. Kang Deni Riswandani sami di Surabaya. Kang Deni Riswandani Surabaya masih. Terus Teras. Kang Deni Rondoni, Kang Ipe, serta Kang Agus Susanto di Sumedang. Di Sumedang. Lejang Wengi Sumedang. Lejang Wengi Sumedang. Ya. Harap punten ka urang Sumedangnya. Nah, gitu. Ayo kita tahu we. Jadi pakai dulu sesudreng. Kang Apep sareng Kang Dede Rohedi di Subang. Subang eta mah Kang. Sampai Merauke jam. Pak Kanit. Pasanit. Pakanit. Pakanit. Di Bogor ya. Di Bogor. Iya, di Batu Pasek Pula, Lili ya. Batu Pula ada di Jepang. Ajang. Pawatela. Ah, paingan Ayo batu. ada tuh ada kopi. Iya. Kamu. Kak, Tuh. Dia teh batuk teh sayo koyo. Terus error. Mas Eor. Kos ewar dia. Mangga, aduh. Splitting. Surabi Banus. Ukur seribu. Aduh, katanya. Pada lama ya Kamu Hah? ayo mau kembali tanya bintang siapa? Mohon. Saling gede mau. Alhamdulillah. Abah cager pernah teh. Duh, Gusti teh. Atuh da salah ieu mah. Oh, bar atuh da isuk-isuk subuh. Ya. Ai pok teh 6 cik teh dianter, cik kamu teh gitu. Ada dulu kue di subuh, jika jam 7 jam 8. Abi teh kali ini juga teh buka teh anjing kene. Nah, atuh gerak ieu mah. Pangga kitu gerak cerabut can buka wae ieu teh. Ari rep teh kaluhur. Buka jam sore di dinya naon. Dak atuh ieu mah langsung sia cenah kabok. Itu udah di mana tuh? Teu ngabejaan cenah rek buka mah sore mah. Jajak pun kuy langsung. Kedak dibeungkeut ieu teh tadi bisa tihang. Oh, jadi lain sudah teh nyari leungeun tadi. Bisa tihang, tihang plang atuh da pajar teu ngabejaan buka sore mah cenah tuh. Kuduna teh dicek heula. Ya, gitu. Antara pita taros kanu atos. Gitu Ya. tapi kata tani. Jauh diri di. Ayo Udah, kan ini apa mah digerak. kadinya nya. Mohon. Dan seperti itu bukannya teh jam 7 atau jam 8 gitu. Maka itu jam genep tuh dia kan dia dah. Apa teh? Lebih dekat itu teh jam genep. Ulah kilo. Naroskeun teu aya jalan bisa potong-potong. Aya jalan bisa potong di wadaan itu. Lebar. Di mana we nyambung. Siapa tahu potong ke jalan ini. Kamu tadi teh nunjuk absen keneh ieu teh. Mohon. Di DG aya De Uli. Teh De Uli teh ieu lagi aya. Anjeun teh di wadah pae. Mau merangan kagalan. Oh, jadi ya. Wilujeng wanginya De Uli. Wilujeng mantu acara ngarokannya. Aturan gitu. teh uli ka dia tuh amungan. Istri eta teh rencana simkuring gitu. Di mana? Di badak pae. Teh lainan pagi teh. Hmm. Teh uli. Ah, Uli nya di Oh, De Uli. pamilakan mah uli. Rekor. Udah poe mah rekor. Rekor mah. Badak pae itu bawa Biru-biru banyak. Ada kami tadi
Kang Atep sareng Teh Ica. Kang Atep sareng Teh Ica. Sareng Ki Kemon. Kang Ki Kemon oge. Ge ira ada Teh Ge. Mang Ronyok nya. Ya, kenapa ada yang ngiring orang teh? Mohon ya. emot Aki Kemon. Aki Kang Denny Al-Bukhari leujeung ngi. Kang Denny Al-Bukhari eta biasa di Jakarta. Jakarta. Terus Kang Mang Aso di Garut. Mang Aso di Cinyawar. Cinyawar. Oh. Eta mah. kawaseun laguna teh Makassar. Mang Kumaha? Yudi sareng Bita di Desa Kolot. Hah? Mang Yudi sareng Bita di Desa Kolot. Mang Yudi sareng Bijitanya. Lain eta mah tadi Kang Eh? Kang Wadewo. Mang Yudi, dulu nak kabehnya. Resep maranco tuh enak kan? Iya, saya. Enak mah wargi atuh. Oh nya kapan panas jadi wargi ngaruh? Soalnya Iya Di benar. Bogor pakanit pagi. Pagi. Jam 8.6. Woi, benar. Terus Deheti di Mojokerto tuh. Oh, Deheti di Rencangan Mang Oda itu. Oh, Ari Marko teh sobat dali teu leutik teh. eta teh Keluarga besar SMPN Tilo Opas Bandung. Wah, 34 kan. nama ieu keluarga besar mah segera deku. Iya, udah. Iya, besar namanya. Pangapara Dadang Koswara, Ibu Nurani, Kos. Ibu Marga Kartit, terus Ibu Eka, terus keluarga besar SMPN Tilu Hiji Bandung. Tuh. Pak Yaya Sukarya, sareng Papa Uju di Demongi. Terus Teh Epon di Sukabumi. Sukabumi. Ari Bandung mah orang Bandung gitu sok karena budaya Sundana teh lekat pisan. Terus keluarga besar SMKN 2 Tasikmalaya. Apa eta eta Kang Teh Mel, Ibu Yuyung, Pak Ridwan, Terus sadayana namanya gitu. sareng nonton. aturan nih kalau sadaya yang nawagi karona Saya tak bentuknya. Jauh dari sieur wargi banyak. Atuh. Isi urang rek kahujanan di jalan. Teras. Aya wargi banyak. Kapan mangga tadi sieur wargi jang diranyeng ka dia aya wargi rupanya dia dipangnyanakeun rupanya. Wah, eta teh nya. Tadi teh Alhamdulillah. Laras. Kang Pai teh nggak gede gue gitu tuh. Tadi teh nya. Bah di mana? Ios na cepil ngaburu tuh. Apa teh setung. Terus Terus Nah, kita pergi sarena Pak Intan Wilujeng wenginya sadaya nu sebatan tadi wargi ngarona eta teh anu. Enten nu nonton anu sok nonton sok maco eta teh kan aya cuma teh wargi ngarona gitu. Pokona mah pers dulur pokona mah eta wargi. Riung-riung anak taleuh jang ke polong Gitu teh nya. coba taleuh geus ngariung jang. Diangun mah enak. Riungkeun arit. Kang Dadan Purwana Leujeung Wengi. Wilujeng wengi Kang Dadan nya. Tah pergi sarena Pak Intan eta anu sok maranconya bawa dina langsung live streaming ieu atau siaran tunang mana di mana? Nah, pembidangan. Wah, Kayu masih spesial di pembidangan gitu nya kata. Yuli Cigalontang. Pak Yuli Cigalontang. Sami-sami Wilujeng wenginya Pak Yuli Dari Cigalontang. ulinya juga lontangnya. Nuhun. Tah Pak Intan kamu ayeuna teh abdi teh katugasan bade ngadugikeun hiji topik. Wah, hidayah aja. Hai. Topik pembicaraan atau topik pembahasan. Tema. Bahasa oke ya. abah Tema. ya pingkeun segala rupi oge lain ieu mah kana bantosan jeung bantosan Lain kapan tadi ke kanabu atau apa sorangan tuh cuy abah teh dari teh. Yo di omean. atuh deh ieu si abah mah ceuk amut teh alhamdulillah abah ceuk teh ngaran abah teh ieu ayeuna mah meunang bantuan Wah. ti saha cenah amu bantuan teh eta ceuk teh bantuan ti corona ari poket teh nya atur nuhun we cenah kang corona bantosan ada simpanyang geus ceuk teh corona mah lain kitu Mata nganyang ke situ. Baru ngaduakeun nya. Itu aduh. Ya gitu tuh jangan rezeki mah tumbuh jeung higanti manusia. Wah. Iya. Ti virus. Bade tijuri. Iya. Iya nama gitu nya. Oh, ada apa
Wasilah nama. Da sabab naon ti juri ge kapuku zaman nomer ya. Oh, cik. Kantosnya cik. Nanti kan nyemah dina batu. Aduh. Sare na tangkal badal. Itu minta ka jurig dasar jurig na pintar mah jang. Siapa namanya itu minta ka urang aing geus di sekolah aja. Aya gitu kan. Aya. Nah, itu rezeki ya. Untung dia ada sifat jurig mah jang atuh. Iya. Dia ngobrol aja kedapnya. Sok. Sok kepangkeun ngobrol budaya Sunda. Ya, dia tampil aja. Emang bola kena batu jang. Kenapa emang atuh Oh, atuh. batu jang? Tukang ieu batunya. Anu sangat-sangat teh kumang majang diabreg bola teh. Nah emang kerapes ya. Arah tuh ka dia tuh. Dibawa dia ke orang pintar. Ini mah dibokok ieu teh. Juli gitu. Baik cuma emang lah kubaran yang penting mah cager cenah teh. Iya. Pasti dari cai deui. Cai eta. Cai beah jeung Iya. potoknya sabalaya nya teh. Baik kan nyeuneuh mana di mana tuh di itu. Bawa aku mah ngegedeg we jan. Kalau teh kerja karek ieu tah. Si Juli Dari makan ngobrol teh. Itu cari paling cenah. Iya cek yang paling. Mai itu tadi itu. Iya. Mana sih cenah mau kunaon cenah. Bukan cenah paling gitu. Oh, ya dibahas cenah tah. Itu tadi kan di rumah Iya. Ulahnya. Opat ujung-ujung ke Teh Leni di Empang. Wah, Teh Leni, Teh Leninya di Empang. Udah ngomongin Teh Leni, pengitan insya Allah kempan bade ngiring ngarona teh akan dieu nya kitu nya. Asa ada acan tempat sareng kamu mah nya Teh Leni teh. Nuhun. Engke kenalan jeung ngamunya Teh Leni teh. Mohon mangga sok Iya, diantos Teh Teh Leni. Leni teh ajeuna teh sorana. Nama. Pokokna mah ieu Teh Leni Si Kali. upami gaduh swanten sae sok urang duel. Duel. Oh, duel. Ada kamu wae nya. Ting. Ilu jeung maco Teh Leninya di Empang gitu. Terus kumaha teh teh? Teu baseuh. Teu baseuh Teh Leni. Naon? Di Empang. Kampung Empang. Manawi teh. Terus Mangke ka dokter tadi teh jang. Pane darah teh mungkin menang tujuangan bangsa nu asin-asin. Iya. Bangsa no tahu eno daging. Udah benar lah. Bangsa jengkol. Kumasing dok. Abi besok nang eta sing dia papang setan. Ulah saya papang setan teh. Yang asin cenah teh papang setan. Ayo bukti udah spek bae papang setan. Udah di mana ya juri ki Nah, itu bagi sadana pangintennya anu marancon wengi ayeuna panginten siap mu abdi teh di dieu teh ya bade ngabahas hiji topik pembahasan teh. Namun can topik pembahasan teh kelah tuh kalaunya. Satu acan pembahasan kusim guring bade di luar teh ya. Nama sami-sami urang mancung ngademukeun kawih Tasik nu urang. Kang Ayang nu saha? Kang Ayang ayam Bandung mah. Bandung namanya gitu. Nggak pernah sok salah wah. Jadi liar ke orang katanya. Persib nu saha? Lain gitunya. Ada abu. Lain dah kembali teh kieu, karena yang aku pinter-pinterna. CTE aya depan abang museup teh. Ayo pada kunaon? Kudu ulau. Nya gitu we eta mah. Kalau disarankan ojek musuh, motor diusupan ke imah teuleum jeung musuh. Oh, ternyata mah ieu jurus sarua teh ya. Ilmu sawah. Siapanya? Tasik nu urang. Mana Wadewo, Tasik nu urang Wadewo. Wadewo Tasik nu urang. Di galeri siapa kolam indah bercita di tempat anu
sami abdi teh teu nyanyi. Kenajan agak serak lantan Ya biasa gitu. Manawi oge ya upami ngagaduhan swanten kedah dipiara. Kapan tadi oge gunakeun kesehatan sameme Gering. gering. Tah lamun boga sorak urang nyanyi mah. Piara eta sorak teh kitu nya sameme batuk. abah aja bukan itu. Ya, Kumaha? bola mati suara abah. Oh, iya nya Enggak apa bola suara diurus. diurus. Kan sapoe ge beak teh 3 karung para Aing. Sore teh alpatan ngurus doma. kapan kuliah biarna suara. Iya. Alasan ayeuna seueur nu milarian suara enak teh. Mang datang suara abah. Aya 3 karung. Nek sabaraha bibit butuh. Oh. Kubelut cabang beula dikit Hah? kubelut cenah. Kubelut. Namun hayang badak kulubang. Lamun aya Isilasi tontolan. Yo, mang mah keuletik. Naon teh sila teh? Kepolot. Namun hayang bisa lupa. Iya. Tadi ibu mah jerokan. Ibu, Ibu nya. Lu saja bisa agak gede ge. Kata mang ka jeung ngapuy ja. Nepikeun kawin merentung di jerokan ku mang baja. Iya. Aduh kan. Ayo kan aku minum teh. Nah ibu bilang teh itu innalillahi jangan. tah etanya kamu urang kawitan wae. Tuh, tos ngawitan ayeuna mah sisana kitu. Heeh. Abah mah teu kenging seueur usik nya. Salik. Dengker gitu nya. Tah pagi sadayana nu kusipun gede hormat anu masih keneh maranco dina ieu Facebookna Kang Hen acara ngaronda. Tah dina wengi ayeuna sim kuring bade ngadugikeun ieu teh judul atau lebih tema ngaran rupa-rupa kasakit dina bahasa Sunda. Oh, nah, pas apa keur sakit Sakit. sugan asup ka dieu nya Coba. atawa imbasna ti dieu sugan aya. Sama aneh aya nu nyeri ceuli aya nu dibeukeut sirah. Kitu nya. Da bingung atuh banyak bukan cepil. Kapan aya dokter masuk nanya. Sok nanyakeun kumaha? Wis ku urang teh gering kalinya teh. Teh sana naon penyawat teh. Tadi gering, juga teh kudu nanyakeun. Nya. Oh bisa salah obat cenah kitu. Atanapi naon cenah karawas kitu nya. Tah kitu kudu mau ulang teh dieur nya. Kira dibere gula mute aduh. Mangala jeung teu. Nya. Tah pergi sarayana kieu paetan dina ngaran rupa-rupa kasakit dina bahasa Sunda teh. Ieu teh aya hiji artikel anu disiapkeun ku tim kreatif. Nyata kiwari mah kasakit atau penyakit teh loba rupana. Oh. Ayeuna geus torojo deui kasakit anyar anu asalna tina virus. Nyata virus corona teh nya. Aduh ieu teh nya. Atuh rame jadi obrol jadi catur. Mata ibur salemur ear saja jagat teh nya ieu mah si corona teh itu Ya teh sadunia. entah eta sadunia ieu teh nya. Katalah teh virus COVID-19 gitu. Kaboga ngaran eta teh si virus corona teh. Itu ieu teh ngaranna teh COVID-19 nah kitu. Jangan kayak gini berapa kali mana Oh, kahijina teh berarti bos baheula kitu. Angka salapan pangbadag ada teh. Pangbadag nanya. Matak penyakit dia ada pangberatna nya. Iya, 18. Salapan berat, salapan ada pangbadagna. Iya. Tok, teu aya deui angka mah diwati salapan. Benerasnya. Nya, matak Ya mudah-mudahan we ieu matak mah. ayeuna teh sur aya penyakit teh. Iya. Awetnya. Sing tiasa teu aya deui we Tah pokona. kitu mohon urang ngaduan tanya. Tah cenah kumaha si COVID-19 teh? Anu mimiti kapanggih di Tiongkok cenah ieu. Tuh, Ieu. apa Tiongkok? Apa? Ngomongan langit. Oh, Terus sumebar ka mancanegara kangasup ka Indonesia. Malah kieu geus disebut dina kaayaan pandemi. Ari pandemi teh bagi sadana eta teh wabah. Ai wabah teh ya meureun cekasana teh eta teu cukup saurang dua urang ai wabah mah kitu. Pandemi tadi disebut teh cek bahasa Indonesia nama gitu. Anu dina bahasa Sunda mah disebut teh usum sasalan. Nu disebut wabah teh sasalan gitu eta. Paribasa kesalahan jeung kang kolot teh sarua aja. Paribasa kolot kesalahan teh kesalahan nya kitu teh anu sifat aja. Anu sakitu anu
wabahnya wabah teh. Gitu. Tah pangitan etannya disebut kasakit anyar lantaran memang anyar kapanggihna. Komo upama dibandingkeun jeung kasakit urang Sunda baheula mah kasakit anu nyerang amekan atau pernapasan upamana paling oge bengek atawa eungap baheula mah cenah sakit teh nya nih kitu kana teh. Tah urang Sunda baheula mah percaya yen kasakit teh asal muasalna tina hawa kotor jeung kadaharan. Orang Sunda mah kitu baheula teh pasti we cenah ti dinya tina udara anu kotor awat tina dahareun muncul aya cenah kasakit. Mata papagona eta oge patali jeung kasehatan nu utama mah ukur 2. Kumaha cenah ngajagana teh hirup kudu berseka jeung ulah tamarakan. Sakit tuh cek urang Sunda mah gitu. Apa itu ya? Kumaha Bang? Apa cenah hayamna. Abah ngangon beri ya. Malumnya hujan ngericik masih belum Iya. halus ya teh. Krik tadi ke cipu teh. Uya yang berapa ketat kuku mata ini lah mau kote jam ini kurang asuh. Iya. Tapi alhamdulillah aja. Sehat. Bapak udah miskan buruk atau lah asuh teh Iya, kayak iya, penyakitna. Tah Tah pangitan di dieu teh pergi sadayana kapungkur ge simkuring nuju alit masih kena usum mangda eta bahasa tamarakan. Ayeuna memang tos teu eta deui nya Bu. Sesah ayeuna mah. Ade satisana tong tamarakan dahar teh kitu. banyak orang nanya ada tamarakan. Nah eta teh tamarakan teh pergi sadayana pangitan simkuring menghartikeun teh kieu hiji mun aya dahareun ragad. Kahanap nya tuluy dahar deui. Atawa meureun tamarakan teh hiji meureun aya buah. Anu lagrag anu geus kucu codot. Kan pula. Tamarakan atau segala diakan kitu. Ya bilatungan kan. Bilatungannya. Namun dia ada hareun ke dahar ke tukang gerak. Pan sebelum 5 menit. Nama yang menungguan ya aja 5 menit. Dahar. Dihitungnya. Pas menit di. pas kapan itu Kalau sudah 5 menit itu hangus kan. Nah, itu. Tah pangitan disebut tamarakan teh eta lah. Ayeuna pangitan kantor jarang nya. Samarangan menurutnya. Tah, kunaon ayeuna teh jarang. Memang henteu jiga budak baheula, da baheula mah hese dahareun teh. Mulu buahan sedang along teh pas subuh-subuh. Kapan subuh-subuh buku teh ya. Abu-abu agar dong imam. Nya gitu. Saya anti iya kan. Anti strawberry teh. Anti Apa? Tanda. Awak pergi maseng. Ya, aduh, ya. Tong bro, jalmi jangan gitu mau nyengir jangan. Nya. Tah pangitan kapungkur teh da tamarakan teh alasanana ge kuat hiji meureun da jarang dahareun atuh mah kitu anu kaduana meureun ketika usum duku usum rambutan teh wah subuh-subuh gitu Mata mata kamu mah kapan balik ngeyong budak teh kan gitu mulung duku. mata Ya, anak king di mata waki. Bersama mulung duku. Mus Tanjung. Tanjung. Sudah ayo kapungkur mah nya. Ayeuna mah apa segala kimia jangan. Tina parena terus kimia. Tina bangsa bubuhan-buhan kimia cuma tak panyawat teh cepet ina teh jang ayo kapungkur mah paling kan cukup 10 buah berak deh berak Naunan paling alami gitu lah gitu ayo coba ayeuna mah tina kadaharan naon-naon ayeuna mah geus kan bisa manya udah hari bisa di aya pangawet segala rupa nya kapungkur mah 2 poe teh hasil gitu Kalau baik, gimana kawan pangotnya si Abah dawet. tah kecuali mana mah asasi we katelna we abah mah Bae masih dijikeun ambu oge dijieun kagantian kunci. Tah eta pergi saderanya. Jadi kapungkur mah 2 cenah ti kolot teh hiji kudu berseka aneh teh. Berseka mah lamun cek ayeuna mah PHBS. Pola hidup bersih dan sehat. Gitu berseka. Terima PHBS namu? Singkatan. Enak ya. PHBS teh pola hidup bersih dan sehat. ada gitu Naon? PHBS nya naon cenah singkatan Singkatan. Pinter. singkatan Kita teh. Tah naon gitu singkatan teh. PHBS teh hiji berseka eta teh nya.
meliputi naon wah mandi meureun tuluy gosok gigi sanis kanten rumah suku rumah sampean aya pelajaran di sekolah teh dilakukeun teh. kumaha tah Eling-eling urang kali ku abdi jeung berseka. nah nya Ulah odoh kana pangango. So, gancang kaputar. Kotor gentang susuhan. Kanu butut masing butuh, kanu anyar masing lebar. Kinanti. Ari nama kumah-kumah saya dari geus kotor. nya eta Susupan geus kalau dia minsak ya. orang bicanya Kan bala di sekolah teh. nya sedih. eta Plastik teh favorit ayeuna mah. ayeuna nya papuket jeung plastik ayeuna mah Bola mah yang minum dina tapak muning melegu. herang Serang teh jadi matang. Iya. Ayeuna kumaha balik ka imah teh jeung katulalang. sok sanajan aya dina tapak jelema oge nya sing Lain eta teh. biasa yang balik di zaman baheula. Iya. Sekolah teh geus pandangan sidakep dina bermeja aya deui. iya gitu Masa gitu-gitu Nah, udah iya. kamu teh. Sama. Cakep bari malam. Nah, Gitu. nah ayeuna mah kasakit yang meureun loba anu alanya ngarananya gitu kusabab naon eta teh nya situasi lingkungan tadi teh alam motor pergaulan wah tadi tina kadaharan oge kitu nya eta Ayeuna tina hasil kendaraan ge jang. Bola mah malai hasupan sepeda di bose. Eta mah pan motor, mobil dan oh iya Polusi. polusinya lanjutkeun nya nah jadi kalau kampung rumah pergi sadayana eta teh urang teh hiji kudu berseka kadua ulah tamarakan eta marakan mah eta lebih kana urang dahar ulah Jorok. Ulah sagala diasaan. kaitannya. Tah ayeuna pergi sadayana sangkan urang apa dihandap aya sawatara kasakit anu aya dina basa Sunda. Kasakit anu dipikaon ku urang Sunda baheula ieu. Nya, naon wae cenah? Anu kahiji di dieu teh aya gonok. Kapungkur masih kuring nuju alit teh. Iya nuju alit pasti tebihnya. Eta gonokeun. Eta teh naon ini teh. Jang, gonok ayo wati kusangu digereng-gereng di polos teh. Gonongeun eta mah. Iya mah gonok. Tah eta mah gonokan mancing seringan jang. Lama sok di luar gitu teh. Ini teh nu cara ka sawah. Jadi teuing meuting. Naon cenah teh gonok teh bagi sadayana kasakit dina beuheung siga bareuh nepi ka ngaganoy Iya. gitu teh. Melenung tumerapna teh sok namun cenah kitu nerapna teh eta teh. Padahal ketemu busa jang. Bukan Busa. tah eta teh upami kapungkur mesin gue nu jali teh kang ayang eta teh. Eta cenah loba ngadahar pecin. Cenah nyebut eta eta. Tah ieu apa aya generasi pecin. Ieu tanya. Padahal lain-lain tina masalah pesi gitu. Nya teh eta Ada soal penyawat mah dan saya bagian anak. Tah eta. Mandi ulah nyalahkeun kana dahareun nya. Kan lamun kaleuwihan barang dahar emang sok jadi Nah, banyak. ya, salahkeun mah urang gitu. Tah kaleuwih gitu. Maka ke lamun kaleuwihan mah eta teh pasti menimbulkeun akibat. Gitu, dampak kalau cetak ayang mah kitu. Tah nu kaduana kasakit bangulah geus ayeuna mah jarang. Gonongeun. Tah aya gonongeun. Ayo gonongan mah, ayo gonongan. Ayo jang. Nya. Sok baheula ku pulau Iya. Tah aya kang aya di budak ayeuna ieu nya. Apa tuh gonongeun? Tuh, nya. Jadi bareuh. Tah ieu teh gonongeun teh kieu Kang Ayang. Kasakit bareuh dina beuheung bagian luhur gede. Dari jeuh da gonongan. Tumerapna teh teu lila eta mah. Lain bangap deui, Jika parko kerja sadar Di dieu tah kapungkur ge sok ningali ku bulau, di bulauan. Wajeng ngabungun bulau teh mana Aja. gonongan teh. Jangan bulau we. Berarti di bulau. Tah di dieu oge mang ya, yang sok disebut eta teh kasakit anjing. Sabab naon? Sabab kolot baheula aya jampena Kang Ayang. Hiji di bulauan. Kadua ngeupeul-ngeupeul sangu. Nya eta. Digereng-gereng ka dieu tah. Make bismillah dikeun ka anjing, didahar ku anjing dan cageris eta teh. Kitu. Eta. Ayo ya, abi mah lain jang. Aki-abi mah. Kumaha? Ya, model kitu banyak gon di dieu dah. Nya gonongan teh nya. Gonongan.
Waduh, kok dia jauh. Mm-mm. Kayak bulau biasa. Iya. Sanggup biasa juga jalan Iya. gereng-gereng. Lain di kanyi kan mana? Kamu. Di kuap. Lebar itu aja. Iya. Pina mana bulu panen dia. Lain. Eta namanya keur ubar matu. Kudu menting. Ya mah lebar dia mah. Ah, beli dapat. Lain eta pas cek anjing. Kan anjing teh ngadaguan tuh. Astaga. Sing manusia. Sudah denger kadewek ke cek anjing teh. Namun dia makanya digalungkeun teh dihakan gitu kan. Nah, bohong. Benernya eta karunya anjing gitu. Tah Tah balita ayeuna nu katilu aya ieu mah. Ayeuna kapungkur mah ramena Gusti. Ayeuna mah tos relangki. Naon? Hapur. Apa? Terus hapur tato itu mah. Emang hapur mah Jan. Emang ya sebuah hapur. Hapur mah Jan. Mah keayaan hapur ya. Kan belum kan balong gitu. Ai do ada yang ada mata di kadek dia macam Kalau Pak kemarin mah pakai nulis kok ngobuk nabor. Hapur. hapur. Kapur. Kamu Dia penyakit dia sekedar Penyakit kulit. kayak beja. Kamu. Kayak arewas bojong. Oh, harap bojong kan. Tah hapur teh Kang Ayang. Kasakit kulit totol-totol barodah karasana hateul mun kakesangan. Babari teh Pak, aya hapur besi, Oh ya? nya eta hapur anu leuwih kanal. Aya hapur bagus. Hese leungitna. Eta teh aya deui hapur kemang. Nya eta hapur anu bodas ka tempona, bisa diubaran ku daun laja. Atawa ku laja jeung sajabana. Leuwih ipis tibatan hapur besi. Tah eta. Aya hapur besi, aya hapur. Rada bangga hapur besi. Heeh. Hapur babi hapur besi. Dia kalian. Kurang pelas. Jauh besi aja. Air ya. Eta. Nah, dia kapur besi mah tuh. Waduh. Nya dikadek ke kebelan terang. Gaburinya ya. Kapurnya ya. Ngaburinya ya. Satu nuhun Pak Dewanya. Tah eta teh hapur ayeuna mah memang aya, tapi henteu sak henteu sapira baheula. Baheula mah Kang Ayang, lamun aya ngalaman seumuran jeung abi we. Ngomongnya seumuran baheula. Da hapur teh Gusti eta. Amin. Ulah. Aku udah seberang. Hapur Nah, di kudis. kudis. Saya Nya. Ulah kudis. Mata Masalah kabur, penyakit kulit. Pak. Abi mah sarenang di rukieu. Rengeh gitu ke kieu kan. Sama penyakit santri. Santri buduk tapi Sarenang gitu. Kata bisa ngaji teh naon teh. Gara-gara sarenang kieu. lama Sing obat. penyakit model kelek gitu. Dalam praktek kieu. Mana Sehingga membagi sawah. Karena dia iya tuh kalau rata Gusti tinggal bungkus sarere apa jarkeun leumpang talaga cenah jago. Lain jago aing mah atuh ieu. Tadi nah hapur teh perbisadana eta teh aya paribasa sayuni jeung teu sayuni. Naon jangan sebatkeun sayuni jeung teu sayuni teh. Lamun misalkan abi jeung Mang Yaya, abi teh gaduh hapur. Teu sayuni tah dikitu-kitu geus moal nepa. Kitu eta teh. Anu sayuni mah teu dikitu-kitu nepa gitu. Kantenan pangangona rasuka. Atanapi sabun sanes kanten dianggo kudu sayuni. Dar hapur pokoknya. Eta. Tah ayeuna mah lagi kangen nya asa Model lain nakan tilu eta sabumi kan gitu. Mohon. sayuni ieu mah. Emang panjang dah tuh saya canggih aya kan orang teh tina PL teh gini nama gitu. Tina pel. Dewan. Nah, PL naon? PL mah pemandu lagu eta teh. PL. PL Eta eta. pemandu lagu eta. PL. Terus mah Ya. Sumpuduk sanyiru radang sayakan. Saya kan teh nya. Ngabeduk teh payu barang akan saya. Tah eta bagi sadayana disebatkeun hapur. Ayeuna mah painten kieu hiji loba minyak seungit, dua sabun geus wah bermacam-macam nya. Dasar laki. Sabun sulfur. Wah aya sulfur aya wah sanes kanten Udah asli. mah itu daya nama tim jang. Geus
bisi bilik kotor di napat tuangan di setip. sang perawatnya kan sajengna di dia aya ye mu ye sugan amu apa ieu marepenya ditanya ka amu ya aya kasakit di dia teh hileudeun cing kumaha amu tah hileudeun teh cing biasa nama dina ujung kuku bareng. bener La ilaha illallah. bener kasakit hileudeun teh lantaran infeksi dina ramo jeroeun kuku tah gitu ngandung nanah tur nyanyautan Seni bareng. tah kapungkur macan kieu amunya mah ya eta teh cenah ulah nyoba kupu sileun coba kupu teh nah kain Emang bener ya. Ari kuku mah pihileudeun teh. Iya. Ya, ai kolot na kan sa kecapnya teh ya. Iya, sa cidung bentuk. Kuku cenah bisi pihileudeun. ya gitu pada mah hileudeun Hileudeun. ya tah eta paetan kapungkur teh memang kitu aya hiji cenah lamun nyoba kupu teh kang aya kasok hileudeun kang aya apa hileudeun teh berarti katanya geus jauh kangennya ieu carita deui ya teu aya ayeuna mah kitu sarehat teh ina kumaha katimu teu si amu tak kumaha cenah Hari baheula mah bubuhana nya teu sampun dahareun teh teu modern jiga nanti ada penyakit oge biasa we gitu. Dianggapna teh da model hileudeun, model naon teh hapur, gonongeun di dieu da penyakit biasa. penyakit biasa Ari zaman ayeuna mah beuki dieu teh bubuhan eta ada penyakit oge nuturkeun di Iya. waktu di bapak Teh, kajangan. iya. Jadi enggak rame. Da baheula mah teu sok jarang atuh ayeuna mah naon masuk gigi wae make naon odol lain odol Nah, atuh atuh. da ini tulisanna teh naon atuh pasta gigi Iya, gitu. pasta gigi teh, eta. disebut odol gitu nya ai baheula mah tuh kunaon atuh geura sok kujukut oge jadi baheula mah Garis tapi kan da teh. jarang garis kan teh tapi tah nyeri buntu iya baheula tah mah. eta Nah, nya itu sudah bentuk di jeung pop sore ya gitu aja. pop soket Ya, iya bener sunah ya oke peminau Dari penyawaan kapungkur mah ku model-model kali nya budaya betul. Sieun ku baru tano ge. Kalau baik, untung teu melonggak kuring. eta lebih penyakit eta membawa Gaya hidup eta. gaya hidup ya benar ah lain gaya hidup nu puguh mah lintuh we Aya nah sieun pupuk suun teh kumaha nya bari teh mah mun urang di pokok Oh, iya. ai budak rokok di dieu. Di dieu. Oh, ku tadi dieu. Ya alhamdulillah tadi rupu teh garing kukumunnya. Alhamdulillah budak lagi. cager eta eta menurut Baheula aing mah Kayak ibarat udah, baheula udah. mah kitu udah Ai kamu kan maduana mati. Daina mah lain mati deui duana ge. Lain dua anu goreng ya. Tapi nu boga duana nah dan eta dunga tuh bersih. tuh kang aya ieu eta teh santri hari Ge. kan profesi itu kan kena gitu pada baheula ieu tuh hasil ngaji Nah, iya itu kena ini nggak make. Nah, ini namanya. Iya, teh. Nggak make. tah pantai polisi sadayana eta teh hapur nya anu salju hileudeun betul si hapur mah tadi hileudeun tah aya nama tah aya mah sok aya keneh ya oge disebut dengan aya nama ngabogaan ngaran anyar aya nama naon ieu kasakit teh jangar gitu Jangan itu ya. kerja ngar Ari jangan macam sok disirikan tuh teh. sering mah Sirikan jangan mah tara kabeh sabulan. iya tah gitu nya baheula jangan tah lamun misalkan zaman kiwari mah pagi sadayana kita disebutna teh migren Nah, sabeula Sabeula. sabeula kan sim kuring mah sok rada damang ari jangar teh namun ku kopi sok satunya kopi hideung mah jadi bengras ya tah panas teh Eta mah si baheula ayeuna mah ya laguna tolong we. kumaha lagun jangan pulang Oh. jarang pulang Lain jangan. nya lamun abah jarang pulang kasih ampun teh jangan Maka langsung diantepkeun tadi oke ya Macam aroma kesehatan punya HP nempo. manfaatkeun kesehatan dan negeri Nah, manfaatkeun aku bisa ampun batur batur gitu tah eta jangar pagi sadayana jangar teh rieut nyeri sirah jeung jeletetan sabeula eta jangar
anu sarajengna aya ayeuna ge aya mun di imahmu jarawat Yuk. Seueur. baheula mah udah asa pira nya teh jarawat nya Jarawat teh cenah sekolah. cing sok kumaha Beger can Can waktuna. Can waktuna nah, jadi jarawat. Padahal eta lain gitu jam teh. aneh Eta mah penyakit teh jam. Ya, nyawat. Pan seuting tina tuangeun kosmetik. nya Terus wangun, Akibat kurang sare nggak bisa. akibat kurang sare. Hmm. Belum kena sare kurang daripada kurang sare. sarua teh teh Tahu? Tak segit jeruk. kayaknya Da abang si capek rahel. Segala rupa oge. sekut coba sekut tiruna padahal mah jeruknya teh dikirim ke Swadewa teh Bandung Iya. teh tah pagi sadayana jerawat teh kapungkur mah eta teh hiji hal anu memang pika isina. Contoh Kang Ayang kapungkur mah pika isina. Pika isina teh kieu sabab jerawat teh sia mane bagian. Kapungkur bagian Ciri beger. nya ciri bagian asli sini. Cek surah nama ewateun. Jerawatan cenah si ieu. Bagian kitu. Dari ayeuna mah henteu. Oh, ini mau perang. Da memang eta mah kasakit gitu. kita geus ente geus tutup irung nih teh Lah tutup irung teh eta. Itu sopan atau mau Ya, Sopan. Teh jerawat aya. Jadi kamu kapungkur jeung budak ayeuna mah beda baheula jerawat di gusi ditutupan. Daerah gitu. Karena nanti bisa disangka beger teh. ayeuna mah seueur kene di TB Anugerah ya. Oh. Kenapa? kawat atau Kawan. Jika nama itu kan langsung kudu di iklan. Ini kan sapi karawat. Salamatan. Wilujeng wengi pajengan nana aya di DP cenah alhamdulillah semoga tetap pada sehat kompak lancar selalu. Hatur nuhun ya Kang Ajengan teh eta. aya Sandi Saya Sandi. ya Sandi Oh iya nya Sandi mana ya teh? Oh Sandi Gubuk ya mah. Itu nyageui. Asal di mana? Asal di aya mana-mana. Teh Rosita Ainina Aduh. Saha ge? Teh Rosita Ainina Teh Rosita Ainina. Enggal. Oh eta mah wargi enggal. Ya, gimana? Si tadi nonton apa? Tadi duka di Tangerang duka di mana Nah, ya eta. Pagi sarena bade anu ngalaku heula hijinya. Bade anu ngalaku heula hiji naon? TB TB Anugrah. Pariwara berikut ini cek modaya Sok, begitu. pilih yang teramat. TB Anugrah. TB Anugrah teh nyata toko bangunan Anugrah nu aya di kampung Ciawang Lebak. RT 15 Desa Ciawang Kecamatan Lewisari. Nah didinya di TB Anugrah jauh dengan sanis kanten bahan bangunan. Dikawit bata batu kayu sanis kanten genteng. aya besi. Wah, bangpak kusik sanis kanten aya. Tapi ke baru bangpak oge. aya itu teh kalau naon kan apa Eta teh kang wangun bangunan. Bade anu ngamaksar ngabangun bumi, WC, sekolah, madrasah, mangga sumping wae. Pak, dugi ka TB. PT artinya Bintang 7. beda. Beda. Ekek pae. Oh. Oke. dugi ka ngawangun rumah tangga aya di dinya ya Aya ngawin rumah tangga ge. Tiasa tadinya orang soalnya. Tah eta mangga sumping wae KTB Anugrah, insyaallah harganya bersahabat. Pokoknya